Ya Rasulullah salamun alaik. Ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak-akhlak kafirin. Biadabna akhlak kafirin, bloon tolol akhlak kafirin. Diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khalik Allah jeung ngajak iman ka dirina sebagai Rasul Allah, nyana endahan teu percaya, lain sakadar teu percaya, bahkan manehanana ngalelewe, lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohan ku umat-umat nu baheula, karitu horeng umat nu baheula, lain kakara kuari Muhammad. Umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetap inkar saeutik anu nuturkeun. Umat Kangjeng Nabi Isa sateu acan anjeun Muhammad sarua, bahkan Kangjeng Nabi Isa nadek dibunuh. Jadi ulah kaget Muhammad sarua nu bara heula ge kitu bae, tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah di jelas-jelasan fasda' bima tu'mar. Kabelah dieuna terus Kangjeng Nabi dakwah, tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatena geus dicap boro-boro milu, kahdanan ku milu merangan dari Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng. Lantaran tiba heulana kos kitu atuh terus datang ka kuari. Ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam. Satungtung urang kuari bae ge salila hirup teu eureun-eureun urang ngadenge perang teh. Tereren ngadenge perang geus mah Irak, kemudian ke Libya, kemudian baheula memehna Ethiopia, terus teu eureun-eureun. Bahkan rencanana terus bae Amerika mah. Sebabnya nama jualan senjata, kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia, ieu terus kana agama. Kuari geus mengarah ke agama. Entak sing hade, urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap. Ciku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu garitu. Bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngejegur ngan beda cara perangna. Baheula mah perang teh bener-bener medan perang. Atuh kuari mah teu pugu jajanna mah di luhur, bahkan kapal tanpa awak. Perang teh ngan saukur kapal bae mamawa bom roket eueuh jelemaan di luhurna, ditembak salah teu ditembak salapan ku urang. Urang paling nyingkir kapal. Paling urang markas-markasna geus dibuat kuari di Indonesia, direncanakeun markas. Non gitu ngaranna kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta. Cihi ulah dikira geus mengarah ieu teh. Ya Allah, ya Rabb. Geus tinggalnya masang satelit, masang kieu. Mana Cikupa? So, oh iya, Citra ini. Mana Bojong? Iya. Mana Sepatan? Oh, Cilongok ulah. Aduh. Lain lalagan teh kitu jasa. Kitu jasa karena kuari. Kitu jasa. Masya Allah. Lantaran Kangjeng Nabi dakwah, Kangjeng Nabi ngajak, dilelewe ku kafir teh. Lain sakadar direrewe, dijebian, dianiaya Kangjeng Nabi teh. Nah,
ditegor kapan ku Gusti Allah teh tegoranana melalui baksa iwal borro paila dipailakeun teh lain sakadar sapail-pailana urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam jadi paila model kieu tegoran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan padahal subur tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti ditu kok kuari mah jadi madarat jasa boro-boro boga kendaraan imah mewah dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil baksa ditegor ku Gusti Allah melalui gempa, melalui angin beliun, melalui tsunami. Ditegor ku Gusti Allah wadorro penyakit-penyakit gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk teh nu setruk kelas menteri, kelas pejabat, kelas gubernur, kelas bupati setruk teh kok sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk. Mikiran naon tuh nyana kapan orok kapan setruk mah itu tidak pemikiran setruk mah tidak pemikiran lantaran temahi nu kudu dipikir anak-anak otakna mudah setruk ya orok mikiran naon nyana apa pikiran bapakna sering naik deui jadi puyeng meureun nyana tah eta orok setruk masyaallah karim saya geus caritakeunana tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus teu mahi budak wari lalajo tina TV tina internet dan lain sebagainya kaayangna leuwih gede tibatan pelaksanaanana bisa jadi tersetruk budak leutik ge lantaran teu mahi di otakna kahayang nyana terlalu bongsor kaayaan metetet ya otomatis kan setruk pantes sama ai orok setruk masya Allah. Ini bawa ke Imakola, kenapa ini mbak? Ini menurut dokter setruk. Mikirin apa ya? Tahu dah. Bapak lagi bingung. Teguran ti Gusti Allah. Lain anak si mbak jeung si emas bae. Di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa, anak jelema gede setruk loba jasa, ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae. Teguran ti Gusti Allah. Secara umumna setruk, secara khusus-khususna ieu panyakit-panyakit nu lainna. Ieu geus ditegor itu ku Gusti Allah. Tah tetep bae ditegor kitu teh moal sikene buang ka warah keneh bae. Kos diurang di Indonesia. Tegor ku tsunami. Saminggu jelema henteu ka diskotikna. Deres tah begitu tsunami Aceh neuleuh mayat. Oh, ambalaya. Dipermasalahkan cara mandi anak-anak Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional, secara internasional darurat bereskan guys nu ngomong kabeh 200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua da kumaha ngurusan anak tuh mandi anak aku mah digubiak bae geus atuh geus maning kubur bae geus darurat sanes sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa iwal ti tentara-tentara kendaraanana darurat kapalnya tuh bisa kaditu teh hanya beberapa lah nah eta lah jadi nyata neuleuh eta teh hargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan hargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh hargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena hargaan wal hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyieuna nyana para raih berjamaah amal-amal nabe nu dibawa teh mobil singgul limpang dan lain sebagainya saminggu jelema nu rekreasi Karang Bolong sepi kabeh wow di Sukabumi tempat rekreasi sepi Bandung Lembang sepi kabeh bahkan iya Singapura ge sepi luar biasa dunia nyaho lesu kabeh hotel kabeh. Nah, diskotik naik klub kabeh sararepi. Barang ge saminggu deui, ekstasi deui. Ganja deui. Mabok deui dan lain sebagainya sampai ke Tegor deui, Jogja. Breuh. Sabaraha ieu paehna? Paehna teh 500. Yo saeutik kumaha 200.000. Jeuh.
gempa deui Sukabumi sabaraha nu paehna aya meureun 20 mah saeutik tah mah kuari mah geus teu jadi masalah paeh teh diukurna ku tsunami itu baheula 200.000 tuh saeutik naonan tah mah je kumaha mun kanyana tah eta teh gempa sautak saeutik tegoran ku Gusti Allah ti dieu itu angin tegor tetep bae ditegor ku kitu teh teu bisa melalui dakwah ulama teu bisa melalui dakwah para habaib teu bisa melalui dakwah para kiai geus teu ieung-ieung kuari ditegor langsung ku Gusti Allah tsunami gempa angin tetep bae masih kena teu ieung-ieung keneh kumaha tah falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' wallahu alam bimuradi falamma nasu barang eta umat-umat nu baraheula teh teu ngajadi ninggalkeun kana piwurukna teu ngadenge kana pituturna teu ngahiding kana panyingsieunana terus bae ngalaksanakeun kana maksiatna dibere bihi ba'sa jeung doro teh tetep bae umat nu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila melalui gempa angin dan lain sebagainya tapi tetep bae manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul mah kunyana teh didenge nu baraheula ieu umat nu baraheula zaman memeh Kangjeng Nabi teh di dakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabi na tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegor melalui basa iwadoro tapi nyada tetep bae teu ngajading terus bae inkar kafir maksiat kumaha tah ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekad geus kabeh dikerakeun rasul ngerahkeun dakwahna teu bisa ku Gusti Allah langsung ditegor tetep bae kumata bakalna fatahna alaihim abwaaba kulli syai' cek Allah geus kuari mah ku aing disuburkeun dibuka kuari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan-kanikmatan walah dibuka kuari mah naon bae jadi duit cai jadi duit minyak jadi duit bensin jadi duit kabeh kuari mah jadi duit di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro limbah-limbah anu guna nu teu guna ge kuari mah dibeuleum jadi duit kabeh nu teh jadi duit atuh akibatna malalah mur jelema teh tanah dijualan gunung dijualan segala rupa dijualan zaman baheula teh kos kitu tangkal kayu dijualan gunung dijualan kabeh perebut siapa menang di pemerintahan baheula ge perebut nu ngajual gunung nu ngajual lahan nu ngajual hutan nu ngajual macem-macem rakyat gitu kene siapa bisa akibatna mewah kahirupan teh mobil en sekedar mobil-mobilan tapi anu kelas miliaran gitu kene imah geus mung make imah-imah anu goreng bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji 2 3 4 5 genep aya nu boga 10 imah teh kelas MM-an kos karar itu teh nya nah ngomong lah ya urang maksiat ge geuningan mahmur ya urang maksiat ge subur ya kiai nu ngomong-ngomong cenah segala siksa segala sia bohong teh terlena ku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karar itu nu kuari mah tuh leuwih parah nu baheula ieu nu kos karar itu bohong Rasul ngomong-ngomong ge buktina urang mewah jak kuari kendaraan atuh ja mewah iba ja mewah urang ja zinah bae ge jeung awe sakadaek da jati dinaonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti ayo sia asal hayo sia hayo sabakeun Gusti moal kebal deui eta bahasa kos kitu sia sabakeun cak Gusti Allah sadaek geus sia moal kebal deui dalakeun Gusti hayo buat teh nya mah nya teh nya teu nyahona naon teh nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganuan kitu ngaranna pengikut-pengikutna geus ku Allah ge geus ditegor masih keneh bae wah dimomoy ku Gusti sadaekna hirup sia kuari mah patahna alim janu aing ayo waduh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya di nyana
atuh pindah-pindahnya namanangan kanikmatan teh tinek lebih kanek lebih wow atuh ayeuna mah tibar ieu kabar ieu terus bae kuari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah kuari mah ka urang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa urang Cina komo harasana coba hayang nyaho ka urang India coba hayang nyaho ka urang Amerika tungtungna ka urang negro. Wah, diacak gas, mabok kayak gitu kene mimiti bir bintang terus datang ka gitu Joni datang ka teh macem-macem guys pokoknya berbagai minuman. Wah, guys, ngaran ganja menges atau menges jadi hisapan sehari-hari mimiti beka magadon datang ke ekstasi terus kunyana dilalap terus. Aya nu laporan rakyat asa bodoh rakyat teh urang mah urang bae terus bae kos kitu pejabat teh geus kos kitu pedagang nang geus kos kitu rakyat ge milu kos kitu diketos handapeun tangkal awi make anting gede jasa tangkal awi mana make anting mabok ngabok batur mah mabok teh keluar teh roti aya nama suag aduh Gusti Allah mabok ieu mah kabeh geus berjamaah ulah dikira teteh baheula ieu baheula pejabat merabok zararina judi pedagangna pemborongna kitu keneh ahli ekonomi judi kabeh ge rakyat milu kabeh tinggal hanya beberapa persen nu ceurik bae ka Gus ieu si kunaon kieu-kieu teh keur bejeuna ngeuneunahan teu nyaho kaler kidur menikmati dunia sakadaek duit aya dinyana jabatan aya dinyana wewenang aya dinyana sakabehna aya dinyana sakahayang kumaha Gusti Allah geus kitu lantaran ngaistidraj hatta iza farihu bima utu hingga ketika manehanana sesenangan ku kabungahan nu didikeun ku Gusti Allah kabungahan bator sombong takabur gumende akhadnahum baghtatan ku Gusti Allah disiksa secara kaget mendadak faidahum mublisun ngadadak bae dibere hujan teu eureun-eureun kakerem atawa dioyag-oyag ieu teh nagara teh pararaeh atawa angin ambalaya terus kitu bae paraeh jelema teh aya geus disiksa kitu mah kabehan nu iman nu teu iman kena bae kabeh bae ngan nu iman mah diampihan ku Gusti Allah memeh datang siksa dicabut heula sebenarnya kabeh nu iman mangan kadeulna bae kurang ngahiji padahal henteu malaikat mah moal kaliru nya malaikat mah lain cara pejabat malaikat mah lain cara calo malaikat mah tuh lain cara pangacara di pilihan mana nu aya duit atuh henteu malaikat mah jujur lain cara advokat malaikat mah lain cara hakim lain cara jaksa di pilihan lain malaikat mah jujur. Oh, ieu mah nusuk di masjid bae, cabutan tek 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 tek. Oh, ieu mah nusuk di majelis Istiqlaliyah teh cek 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 cek. Aya dibayar-bayar ti heula maksudna gitu. Disalametkeun. Dan nu baheula teh kitu ngan kadeulina mah bureg. Ngahiji akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Atuh tidinya putus asanya kaduhung amat cek aing gamar ieu teu iman kaduhung amat aing teu loba nyeun kahadean kaduhung amat aing teu loba sedekah kaduhung amat aing teu nyeun kahadean mublisun artina kaduhung kre eta mah ayyusuna min kulli khair masyaallah ngamantat cek ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbara hadhil ayat. Muga Allah nyaahkeun jeung ngulas bae ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula tetapi ieu teh jag umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka tahun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu mentak rahimallahu abdan tadabbara hadhil ayat nyaritakeun umat nu baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade jasa sing hade tuh. Lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY. Presiden Soeharto geus kaliwat. Luar biasa cek Gus Dur mah. Istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba. Ieu hebat.
Gus Dur ngalem jasa Kak Soeharto, jasa Presiden Soeharto, pembangunan Jakarta kurang kadele, timimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang, jalan-jalanna ieu istimewa, berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekel ku Soeharto, jasana gede jasa, di samping gede jasa gede dosa. Gus Dur mah kos gitu deh, tungtungna jore jasa. Atunya namanya nyahoeun dosana Soeharto, urang mah panteu nyaho. Urang mah teu nyaho mun dijadi urang ditanya ai Soeharto salahna naon sia? Teu nyaho urang mah tuh. Nu nyaho nama urang mah hebat bae ge Soeharto teh. Tapi pan kunyana mah kanyahoan penyalahgunaan APBD, penyalahgunaan uang negara, penyalahgunaan atunya nama nyaho. Boro-boro nyana aja ku lagi nyaho. Atuan ente bae nu teu nyaho mah. Kira orang ketos atuh. Tuh. Di zaman Soeharto bae penyalahgunaanana jeung korupsi nyaho atuh komo kuari. Atuh nyaho jasa teu kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta. Uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu, korupsina atuh janyaho, mun dibejakeun atuh janyaho. Korupsi ti mimiti si A si B si C catakan niun atuh janyaho kabeh ge. Atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten mah. Sadanya ada ditutup-tutupan ge, emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi itu janyaho. Atuh janyaho, bupati Tangerang, bupati Serang, bupati Pandeglang, atuh teu kudu ditutupan tah Pak. Sanajan teu dibuka ke atuh janyaho. Janten mah lain rahasia. Lain rahasia, jangan patur ge nya naon korupsi teh sabenerna korupsi teh sabenerna mah eueuh nu ditutupan. Hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Hampir. Cenah kiai nya nyahoanan bupati korupsi. Aing mah ulah deuleu bupati da lurah bae pangleutikna jabatan. Korupsi lurah. Atuh komo ka ditu ka embahna. Inculah bae geus korupsi atuh ka embahna. Ulah hese-hese aing mah deuleu kos kitu lantaran abah kula dalilna. Kumaha emang? Ya sia mah santri kiai anunya. Heeh, kunaon emang kopehna miring akur jeung guruna. Atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapak ge kos kitu bae sih dalilna ulah hese-hese. Disoekeun sia ku aing. Buktina atuh jalurah korupsi teu naon, atuh horeng inohong ge kitu ieu. Urang lamun nyarita bupati korupsinya ulah loba omong ja gubernur ge embahna korupsi. Urang nyarita ka gubernur, Pak Gubernur, Ibu Gubernur, kunaon sih ulah loba omong lah, jadi luhur lagi kitu keneh. Atuh teh mah korupsi berjamaah. Berjamaah afdalu. Indonesia ieu keur nyaritakeun kos gitu. Lain caritaan kula, caritaan wartawan-wartawan nun meritakeun nyana di berbagai koran. Emang kieu sok maca koran ulah loba omong. Kitu bae pokona mah geus. Kira aing maca koran atuh. Masuk aya bae aya bungkus lauk asin gitu. Dibacaan setik-setik. Masya Allah karim. Kula masa kadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh. Nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian. Cek kula alhamdulillahirabbil alamin. Ieu keur carita pejabatna. Keur carita lalaguan maksiatna di samping korupsi, lalaguan mabokna emang kumaha gitu. Teu muat di dieu. Berbagai instansi laporan. Nyabaah ka Singapura, ngehenen di Singapura, menenangkan pikiran, mabok teh. Atuh sakadar mabok mah jangan teu terlampiaskan. Coba. Cari perek. Aduh, di samping di negara mah, ieu mah rahasia negara sebenarnya mah. Mun kunjungan emang disadiakeun teh mah sebagai suguhan ti negara dek dipake dek henteu. Ya kulantaran hook ya dipake bae. Masya Allah, marabok, zina, judi, judi. Nungaran anak Soeharto Tommy, judi kelas besar di dunia.
Nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia, nyen tempat judi kuari dek nyen tempat judi di Indonesia tuh ditutup di Pandeglang. Di Pandeglang di kitu naon ngaranna? Deket pantai. Didinya kunyana dibeli tanahna dek dipersiapkan jang judi. Untung aya salah satu menteri mau diceritakan ku kula menterina tidak tanda tangan. Ulah dikira Tommy itu ya neangan deui ka Lampung, neangan tempat jang tempat perjudian. Nah, kuari geus siap lantaran nyana mendesak segera lintas jembatan Jawa Lampung segera dilaksanakan di modalan ko Tommy kerjasama jeung gubernur nyana mah lain dak naon akses judi di Lampung. Pikir tak otak sia. Ulah suraseri ngeunaheun sedang ge urang ka Lampung. Sakira mah naon meureun. Itu urang bisa nyebrang ka ditu babari. Tah pikir di Lampung bakal kumaha. Sebab di dieu teu ditandatangani di urang. Alhamdulillahirabbil alamin aturan di Pandeglang tempat judi gede-gedean di dinya. Aya 2 tempat anu kunyana dibidik. Luar biasa Tommy. Geus dibebaskeun tanahna tinggal tanda tangan unggul teh. Tah kuari nyana nu mantap kayang segera ge tah jembatan Jawa itu Lampung disebutna Jalam. Tah tadi ditu bakal nyeun tempat perjudian. Wah. Geus boga sabaraha tempat-tempat judina sedengkeun eta deuk calon presiden. Ulah mah ngan sakarang ngabejaan bae jan nu milih mah bapak-bapak ulah-ulah teu bisa jalo babaturna nya mah. Atuh di pasar Kemis ge jalo babaturna tukang judi. Ngaji mah ngaji bae ngan judi mah tuh terus bae. Teu gua tah. Eta salah sahijina. Atuh pan meureun judi teh lain nyana doang kan nyana mah imamna doang makmumna loba. Atuh makmumna ge loba jacan hitut imamna. Atuh makmumna loba jasa. Meureun nu ngamamnu ge sakelas nyana moal teu kelas pejabat nu ngamam. Jih, emang kumaha? Aya pelindungna di dinya belum kelas jenderal, kelas bintang 7. Ya puyeng-puyeng lah pokoknya. Salah satuna. Pikir eta Indonesia. Eta kakarak hiji. Nomor kaduana anu ngarusak-rusak hutan dibakar lain sa dibakar nah emang kumaha gitu. Lamun lain kerjasama korupsi moal bisa untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar. Eueuh nanaonan tah mah geus diragajian tek dibawa ka ditu ka luar negeri. Geus tinggal sampah-sampahna doang bakar. Nah, diberitakeunlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajit dibawaan ka luar negeri. Pikir kotak. Ulah diteruskan puyeng cenah aing geus setruk. Atuh sia mah sia aing mah aing. Encan minyak. Namun urang nyaritakeun minyak perih perasaan. Yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang. Di handap mah diteken titah meuli. Minyak urang dibeli ku urang. Nyana mah nyawan tanu di luar mana tah sedengkeun mun dicaritakeun jatah-jatah di luar negeri sabaraha. Nah, geus tah Indonesia. Negeri tercinta menang nebus nyawa, menang nyebus harta, nyawa bapak kolot uyang urang, bapak moyang urang. Sabaraha nu ditembakan, sabaraha nu diseret kiai, sabaraha nu dibeuleum para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia. Setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari rakyat kuari terjepit. Kumaha coba? Ayo nyana di ditu ganti deui mobil da singang sarta. Ini kumaha coba? Nah, iya dinasehatan ku kiai geus lah jak kuari mah Kangjeng Nabi na geus teh aya kiai nya nasehatan. Hati-hati kiai beli kiai ku Golkar dibeli nu tadina saw beli aya nu membangkang di zaman Soeharto nganasehatan pemerintah
melalui nasihat-nasihat anu kadengena kumanehanana tengenahan tembak ceger. Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanana di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi. Sabaraha kiai anu kurang kadenge bae anu di panggung ditembak. Coba hayu deuk kumaha hanya sekedar nasihat encan aksi-aksi acan geus ditembak. Encan aksi teh kakarak di panggung doang. Kakarak nyaritakeun doang. Kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon ja encan ieu mah tapi geus ditembak. Naon rugina sih sakadar ngadengekeun ja encan aksina naon kecuali geus aksi. Encan ieu mah kok geus ditembak. Iyalah Indonesia zaman Soeharto numantak loba jasa-jasana loba jasa dosana. Kahar tak kamu mulai kahar kita di dinya keneh kita. Geus mulai eta. Di zaman saya tak pangab Tri Sutisno. Mantap ketika Tri Sutisno ada calon presiden, loba nu ngaulah mahasiswa termasuk kiai. Jangan, kunaon? Hati belum luka, luka belum selesai. Belum dibuka perban. Ketika keputusan Tri Sutisno tembak tempat. Mahanya nu kos kitu dijadikan presiden. Hebat tinggal hebat, dalil tinggal dalil. Tak bisa ngomong jadi presiden, acak-acakan di negara. Tak bisa. Tuh. Ketika nu kamari keur carita reformasi, mahasiswa ditembak. Pangabna saha? Wiranto manya nu kitu jadi presiden. Apan can terselesaikeun teh. Tuh, coba hayu. Indonesia. Masya Allah. Eta keluargana meureun bapana, dulurna kabeh sabaraha urang anu tertembak, mana teh nyerina meureun. Urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urang jatuh. Ja eta teh Islam teh keur memperjuangkeun negara sugan bae tas reformasi bener orenganan kabeneran. Ikut urang, panjadek jadi presiden. Ieu mah keur carita doang, ieu mah keur carita kayaan Indonesia. Nah, kuari SBY nya. Mari teruskeun ku aing. Aduh Gusti. Ieu mah keur carita menuju ayat. Eta keur carita pejabat-pejabat da geus bupati korupsi, gubernur geus cara pencalonan lagi geus teu beres korupsi kabeh. Atuh mun teu korupsi mah tawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun. Eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal. Mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi ku rakyat jalan. Iya, lamun bener-bener Indonesia mah makmur jasa, masya Allah luar biasa. Tapi iya ngelola teu mampu. Diome ku Amerika, diome. Emang orang tadi diome, diome. Lantaran naon? Sumber minyak loba jasa. Nyana nyuntikan embung, lantaran nyuntikan maloba resiko. Kudu orang Indonesia bae, geus terketahui di aya minyak serang ku Amerika. Ih, luar biasa. Diome, diberi jatah doang, dijual ku nyana. Nyerin teh hate bangsa. Ieu mah keur carita deuk nyaritakeun kos kararitulah tingkah laku para penggede urang. Kuari para calo-calo dijual sakitu ka ditu mah sakitu geus teu dibere nyawa. Aya nu 2 kali dijual, 3 kali dijual, disertifikatkeun aya 3 sertifikat di Indonesia. Kuari mah bisa bae di pasar kemis aya nu 3 aya nu 4 sertifikat teh. Ngajual pertama lah geus cukup bae make SPP teh. Kadua hayu AJB-na. Nomor ka-3 dijieun deui anyar 4 kali ngajual. Bisa baik kuari los tanggung jawab ke dirobol jalil ulah wakan nungguan di akhirat tungguan ya ayat ieu tungguan aya ayat ieu calo kos kitu di mamana ge lurahna kerjasama kos kararitu geus eueuh ecreug kabeh ge asa aing hebat bae ngajual 2 kali 3 kali bahkan ka pemilik nama lah dibere teh kekercetanana doang. Aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranna lurah ka mana nyana ka mana. Di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro saparo-saparapat ke ieu teh ngah yung kelak ieu lurahna ka mana ieu. Loba keneh duit tangkap paeh can dibayar di lurah bage itu da kaluhur geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona. Ternyata dibawa kabur ku lurahna. Deuk kubahana si bangsa. Ikir carita kebangkawarhan akhlak ieu mah deuk diakurkeun jeung ayat ieu. Pejabat geus kos kararitu, calo geus kararitu, pemudana kuari mararabok zararina. Coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu, kuari dihareupeun mata urang nu micin orok. Di pasar kemis geus sabaraha urang nu dipicen orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna. Eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeheung.
ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh da kumaha teu zinahna si Mbak ti Lampung ti Medan ti Jawa Timur Jawa Tengah baheula henteu pernah masantren datang ka dieu pan di imahna mah aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapa urang bae urang ye lamun kadeuleu ku indung bapa rada sieun ketika jauh ti indung bapa berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkan birahi mah ditumpakan ku setan kapan atau terjadi di kontrakan-kontrakan ya Ki Hajina ge lumayan boga persentase lah saeutik boga kontrakan nuhun gitu ji engke kana raka ku sebabnya anak gitu bae sih ulah hese-hese salat bagus puasa bagus ngan eta kulantaran teu diteliti zina di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokokna mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil Ci bahkan ditanya ji itu mah bangun aja lain salakina lah jelema ngontrak ieu sabodo penting mah nya mayar bae ka aing nah sia emang teu kadenge ku cili aing gitu eta emang urang mana cenah kiai ulah loba omong sia pokona mah lain urang Cilongok mah kos kitu mah di Cilongok mah henteu teu beda rasakeun sia nah kuari ti luhur geus kararitu kemudian ti kelas pemborong geus kararitu kelas calo geus kararitu kelas pemuda kararitu kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama nyukseskeun sekupi nyukseskeun apansa ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai pan eta ngacak kiai teh jeung organisasi nutup para ruguh kiai teh nyukseskeun kandidat encan puguh mawa ka agama pan beda arah kiai mah titah ngajakan ka agama ari ieu mah pamarentah keur ngajakan ka arah iblis kunaon didukung atuh kiai mah cukup bae budak ngadoakeun bae atuh sing balalener bae ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun henteu awas ya ku aing aing geus terbebani ieu geus dibere sekupi aing ye ji pondok geus dibangun ieu tah eta kiai geus ngacak kiaina geus kos kitu batur nyaritakeun korupsi di luhurnya na ge horenganan mbahna korupsi dah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal eta teh najis teh kos kitu teh racun teh bangunkeun ke pondok pesantren jeung majelis taklim racun lantaran eta mah usur teh artina perpuluh eueuh ulama nu ngahalalkeun perpuluh kuari disempilkeun di pondok pesantren sempilkeun di majelis taklim majelis jeung pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mungkin santrina mungkin ngararaji nu tadina jamiahanna geus saya mareuna nanti 300 mah kuari ngantiluan majelis geus hebat listrik dan geus bagus kok ieu teu daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah keueuh nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah anu ngangkat bupati masyarakat nu nurunkeun kudu masyarakat deui nu ngangkat gubernur masyarakat mun urang mampu bareng nurunkeun bisa di demokrasi mah kos kitu demokrasi the most rise kekuasaan terletak pada rakyat memilih rakyat bisa nurunkan presiden dipilih ku rakyat turunkan bismillah henteu akur mah ku rakyat keneh ganti harita keneh nu tadina SBY turun ganti ku si peot beres gitu di negara demokrasi nu ngangkat kiai mah Gusti Allah cak Gusti Allah lantaran sia geus jadi tim sukses aing nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui sapinah riyad takrib diangkat ku aing batur kabeh nyebutkeun tad kemana tad menang nitah saha eta ustad menang 2 tahun naik yai kemana yai menang saha eta ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae kabelah dieuna mbah kemana mbah anom menang saha kabelah itu da abuya menang saha ngangkat tetap menang Allah jelema dibere suara rakyat adalah suara Tuhan di Allah mah atuh melalui rakyat nah ngomong kiaikeun si eta kabeh nganyai-nyaikeun kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub cak Allah pan ngacak kan kamari masa pinah nu dibawa kon kuari jadi SMS na lain gitu wah teu beres cak Gusti Allah diturunkeun ku Allah nu naiknakeun Gusti Allah nu nurunkeun Gusti Allah apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiaian eta henteu tapi ku Gusti Allah kuari lain kiai tama jabara nang saha ta ngomong kos kitu nang Allah lain kiai tama kos kitu mah naon bau bentak
lain kiai tong kos kitu mah naon eta julukan-julukan ti rakyat menang saha menang rakyat menang saha nang Allah gas ulah diarajian kiai kos kitu emang kunaon sarua jeung aing nya proposal aing proposal ya gas tekar nang saha eta nang Allah ngacak geus ngacak nah kiaina kuari geus ngararacak geus ngararacak tuh deuleu kuba di Cisoka tuh deuleu di Belaraja tuh deuleu di Pasar Kemis tuh dulu di Sepatan, tuh dulu kuari di Cipondok, tuh dulu di Ciledug, dulu di Serang, dulu Kiai kabeh. Lah cenah meureun Tangerang doang, itu Banten doang. Coba kuari ka Bogor, Alah Hadin Sawa. Coba ka ditu ka Cianjur, ka Sukabumi, sami bae. Coba ka ditu ka Bandung, sami mawon. Sarua. Coba ka Jawa, weh pada bae ge. Make ge aya mauk-maukan meureun tah mah. Sarua. Masya Allah karim ngacak berarti mimiti ti pemerintah geus ngacak lain ngurusan rakyat ngurusan pribadi ngurusan partai korupsi menjadi-jadi pemborong geus ngacak lain jak ngamahmurkeun pengusaha geus ngacak calo mah geus karuhan ngacak kabeh ngacak ka kiai-kiai ngacak di nasehatan lah nasehat tinggal tunggu tanggal main. Falamma nasu barang naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirohna wa izu wa khuipu mauizohna ya ne piwuruk ceramah na kunyana geus teu didengekeun ditegor ku Gusti Allah melalui panas ditegor ku Gusti Allah melalui tsunami bihi bil basa'i wad dharra geus dibere tsunami Aceh geus dibere tsunami Pangandaran geus dibere angin beliun geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya tapi tetep bae falam yataizu henteu kana sehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngajeding ku aing langsung dibere nasehat teh sia teu ngahiding gas atuh kos kitu mah fatahna alaihim abwaaba kulli syai' ku aing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia wari luar biasa naon bae jadi duit baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka kali naon kadang-kadang tuh sia nya hoja sapaan ya osok burung kali jodoh geus eueuh pindah ku ari mah ka Tangerang kali sadane di kali sadanena dioyak-oyak kue teu meunang pindah kuari ka kawasan Pasar Kemis atuh nu mahmur mah urang Pasar Kemis cek urang Pasar Kemis teu kudu jauh horengan-nengan WTS teh di hareupeun mata ge aya alhamdulillahirabbil alamin murah deui 50.000 hutang Gusti Allah pancana kiai nyaho bae deuleu contona kuari keur tahun baru zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh Masya Allah kondom ambalayah di dinya urut naon eta kondom nya urut budak leutik kondom ambalayah bener kan sih ji eta tanda bukti teh kondom teh aja Allah ya Rabbi tanyakeun ka polisi betul Bapak tahu ya tahu bener katanya mungkin pelakunya salah satunya Bapak ya dikit sih secara real jasa Masya Allah berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus bahkan di kontrakan-kontrakan di perumahan-perumahan anu encan terisi ternyata begitu diselidiki kondom ambalayah Masya Allah Gusti Allah geus puguh nu nyieun minuman lantaran aya kekerasan teu meunang cak polisi teh aya aturanana ulah teh atuh kuari mah minuman ada diasupkeun ka dirigen merekan ya sebutkan kan seri sianya honya sianya sebutkan kederigen tarolol jasa Masya Allah meureun manan gitu gaya nu nitahan di luhurna lah meureun ulah hese-hese jaya Amerikan mah ditangkap ku polisi geus asupkeun ka dirigen bae ke di mana-mana aya razia bejakeun oli gitu aman Indonesia Masya Allah karim mabok menjadi-jadi zina judi geus teu kudu dicaritakeun boro-boro judi anu beneran judi sangkilang main bola geus jadi judi ku ari nu reuneuh jadi judi tolong teu nu reuneuh
Nureun tebak-tebak lalaki tahu mun lalaki sia menang apaan sa aing mun bikang aing nu menang tolol teh coba kan nureun bloon jasa. Masya Allah ieu negara neuk jadi naon Kiai nyaritakeun nasehatna geus teu didengekeun terus-terusan ditegur ku Allah geus teu didengekeun fatahna alaihim abwaaba kulli syai mahmur luar biasa ngajual naon bae jadi duit hayang maksiat di hareupeun mata teu kudu hese-hese babaturan maksiat geus loba jasa dilindungi anu luar biasa fatahna alaihim abwaaba kulli syai awas hatta idza farihu bima utu sehingga nyana ketika bubungahan ku kanikmatan nu dibikeun ku Gusti Allah awas lantaran takabur sombong akhadnahum baghtatan bakal sakaligus ku Gusti Allah ke disiksa beurang kabeh fa idahum mublisun ke kakarak tidinya nyana putus asa aing kaduhung amat kos kieu ieu mah paeh asana ngahareupan siksa aing tah sia aing kamari teu ngazakat kaduhung amat paeh ieu mah aing aing teu gadenge ka kiai aing mah paeh ieu mah ieu tuker ngabangun masjid mun kamari dibangunkeun ka masjid beres aing mah paeh kabeh putus asa tidak naon-naon nu kunyana ditinggalkeun moal bisa daya geus fa idzahum mublisun ya Allah kos gitulah ieu keayaan umat tiba heula kuali bangkawarah jasa Amerika emang sumber bangkawarah sekedar kanyaho bae ieu bakal disiksa ke kabehan ge kumaha kitu lantaran kamari ieu mah kakara tokoh-tokoh Islam doang ieu pesanan-pesanan Amerika lain lalagaan diunggal negara tuh di organisasi anu jahat Amerika mesen bunuh pesanan Amerika bahkan ieu nu ditangkep gak pesanan Amerika lain lalagaan lantaran dideteksi ku Amerika saha aya nu bangun Indonesia boga kekuatan pesen ya Allah ya Rabbi Gusti inggis jasa ieu mah sakedar nyaho bae disarwakeun jeung ayat ieu bahayana kabehan urang ieu ulah dikira eta harta teh lain pesanan Amerika pesanan sarua bae lamun kukula dicaritakeun naon salahnya nyanya atuh janyana mah eta mah sakadar usaha transaksina di luar kenegaraan kemudian manehanana suap menyuap untuk melangsungkan kitu urusan usahana apa negara dirugikeun jah henteu kemudian loba anak buahna dan lain sebagainya tapi kan eta geus pesenan geus ieu keur secara kituna bae adapun hutang ka negara pan tanggung jawab fisikna ge aya ieu mah keur carita pesenan di jero eta teh geus aya kasalahan mah ngeun keur carita loba keneh nu leuwih ti eta kok teu ditangkep encan dipesen ku Amerika moal kebal deui tetep kapesen dipesenan bakal aya sabaraha cenah kiai nu dipesen moal dibere nyaho ku aing atuh kono aya deui ke moal kebal deui ge muncul deui cenah teu salah dipesen ku Amerika asal geus aya dina ruang lingkup praktis di politik dek ngabajukeun negara pesenan Gus Dur emang sanu nurunkeun lain Megawati lain sasata mangan sakadar kuda doang Amerika Soeharto sanu nurunkeun Amerika kuari SBY dioyak-oyak ku masyarakat tetep bae nyana jadi atuh Amerika nanca nurunkeun lantaran kontribusina masih keneh akur ji negara urang geus lain negara Indonesia asli geus jadi negara Amerika nah ieu teh asing hade geus dinasehatan ku rektor ku dekan geus dinasehatan ieu teh ku para dosen mahasiswa bergerak kiai nu nyaho geus bergerak tapi masih keneh bae awas palamma nasu namun nyana ninggalkeun karena nasihat-nasihat para mahasiswa dosen ninggalkeun nasihat para kiai-kiai nu nyaho ditegor tetep bae awas sakedeung deui moal kebal deui dibuka ku Gusti Allah karasa ku urang mahmurna awas sakedeung deui bakal akhadnahum baghtatan fa idahum ya Allah ya Rabbi goyang deger ditentang wah jatuhna naon sakedeung doang gede wow sarariun euy kamana ieu urang euy aweuh deui aduh nyetel TV deui nyetel video deui je Gusti Allah lain istighfar kai awas ya sekaligus kakarak disakaliguskeun ku Allah gunung meletus dan lain sebagainya fa idza hum mublisun na'udzubillah min
min zalik. Duh Gusti Allah mantak sing hade, gasa sing hade. Mantak riwayat Ibnu Amir anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aytumullaha ta'ala yu'til ibad ma yasha'una 'ala ma'asihim fa inna dzalik istidrajun minhu lahu. Ngeri gasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat. Maksiat terus tapi dibere curcor. Maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah. Eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu. Eta teh istidraj di Gusti Allah. Baik secara keseluruhan lu ku urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazinah bae istidraj moal kebal deui deleukeun ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikanna ge leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak jada jateuna naon teu salah teu naon moal kebal ya tuh tinggal di dalam baik kasaksian kayak kurang emang gua istirahat ti Gusti Allah lainnya anak nu belah kamar ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu ngaringkuk ku ari geus teu daya teu upaya jangan buadeg jasa ku ari eta moal kembal lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kebal mun teu gegeran istighfar sia-sia ngade ngamakmum ka dinya di calo-calo moal kebal deleukeun geus rarangsadan calo nu ti heula ge ku ari boga teu boga sapeda kempes-kempes acan jalo bajasa kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana tuh bangunan anu agreng teh anu nyana ku ari anggeus lamun salah sing ada tah lamun salah aduh mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat tanggung buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna ku ari geus kolot tang ringkuk bae imah saaya aya kendaraan teu gablek paeh geus teu bisa teu boga naon ibadah teu jaloba jasa camat teu kudu dicerok teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mamang ge leuwih nyaho malah mah ja dulur mah amang pan camat ge jeh teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade tah eta keur nyaritakeun batur ku ari sing hade ka diri urang oh aing besi di istidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urangna ibadah di kocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu ku urang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantak sing hade cikasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'yu teu aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing hade jasa sing hade tinggal urang ku ari nu cicing bae kiai ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan kiai mah tuh datang bae paranti kokosed atuh paranti kokosed deuk pilkada datang ka kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosed ngaranna tinggal kotorna bae kiai tengetkeun ku sia kiai lah cenah kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calo aing mah ya ada orang babarengan ya sing ada ya negara nu sejen mah kajian rusaknya asal udah Tangerang bae. Pancena rusak kan. Atuh geus rusak lain kajian rusak ya sa. Yuh pugu Tangerang pangrusakna. Pangrusakna teh Tangerang ya lain lalagaan. Masya Allah karim. Ngajabreg ambalaya. Tah ku hari urang. Mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan. Hendak inget kak dongeng Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa. Idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'ari sholihin. Di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'ari sholihin. Sambut. Mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'ari sholihin. Coba kiai aya nu nyambut nu fakir. Namun aya kiai na keur ngedeng bae gitu. Waalaikum. Ka pamajikan saya teh coba. Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat.
jeung sayupon. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang keur kieu. Assalamualaikum. Saya tak. Kita menini cenah. Nini ya bangun mau komplain tawang menta-menta. Bejakeun keur sare. Can bisa jadi kiai. Teu bisa nyambut. Waalaikum. Ka anakna coba deuleu sa. Jadi itu macamnya bangunnya santri, sekolah tapi berat rada kolot, kanyohan santri sa, calanana panjang, sampingnya kaluhur, Cianjur ya kajian kukumah gitu, Cianjur ya bayi kajian kukumah lagi, naik naon nih kadinya, bu kesangan bah, kita istirahat dah lagi, ditegor sih aku Gusti Allah, ditegor. Ja urang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kos kitu masyaallah marhaban ya ahlallah marhaban tanggep urang teman-teman ceget aduh asa jasa hirup Gusti sebab kiai mah keur didelekeun ku Allah kiai mah sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai. Sia menang dapang menang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur dideulekeun mantak ulama Inggris jasa ge. Keur dideulekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantak kai mah kiai mah macem-macem nu datang teh ti mimiti nu waras datang ka nu edana ya. Aya kai mah kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan. Masyaallah ieu kumaha menyikapina awas keur dideulekeun ku Gusti Allah. Je mangkumaha eta teh utusan Allah. Nek dikumahakeun ieu tah eta datang timiti nu susah kuduna mah marhaban sambut. Duh nu miskin mah datang cari gitu. Cai nginumna gelek. Oh kurang kene tambah. Sakanu pelayana santri geus eueuh deui cenah teh mah cai sumur. Sada mah asal cai bae geus habak. Teu kudu nu amis-amis nu kitu ieu. Sambut. Bu, masyaallah geus dibere cai ge geus bunga jasa komo diajak dahar, geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aing nang aing ngiriman teh. Mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin. Datang nu miskin teh kudu bunga, datang nu pakir kudu bunga. Di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin. Mantak lamun aya kiai ngahormat ka camat salah, ngahormat ka bupati salah. Naon? Sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik. Ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri je ai nyana dihormat ai aing teu balik sia. Cak bapana balik ulah mondok di dinya. Kunaon atuh ai aing teu dihormat datang ka dinya. Pugunya na dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya. Nyana na teu ngahormat ka aing, puna aing mah kesangan bae ka dieu pan, leumpang naik ojek. Betul, pada itu mah dihormat jasa aing teh ditanya-tanya acan. Balik ceng, pindah mondokna. Awas ya, nang sae teh nang Allah. Salah ngacak ke kiaina. Pugunya nama magahan ge rakyat leutik. Alif beja berbaabah ya bagan ceng. Ya eueuh coba anak camat nu mondok. Eueuh anak camat nu mondok, eueuh anak bupati nu atuh anak itu biasa bae atuh, ja urang dikiaikeun so teh ku rakyat. Kunula leutik beja berbaaba teh jaberta bata beja berbata jaberta bata ninja berenta tama jalan mata sinjaresi ajuris mata sia. Nah kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul lambun ujilat uqubatu. Di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugih menghadap ka anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu. Dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa. Mun aya nu sugih kos kitu. Kanjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nu sugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugih Musa. Baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nu sugih deketan
geus di deukeutan kumaha ajak coba titah nangtungkeun syiarus sholihin sarua jeung fakir lamun fakir danjerkeun agama ku syiarus sholihin ku fakirna lamun sugih ajak titah nanjerkeun syiarus sholihin ku sugihna ajak deukeutan ku maneh geus di deukeutan dipentet titah meulikeun mobil ulah eta nu salah teh kos kitu aya kunaon tuh ajak coba ngabangun masjid mun daekeun teruskeun babaturanana ajak coba ngabangun pondok pesantren mun daekeun terus babaturanana Musa ajak coba ngabangun syiar-syiar agama aing majelis taklim mun daekeun terus mun jana teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh berarti ngan pamer doang hartana tah eta di zaman Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu tah eta teh dibejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad tiru ku urang ku ari lamun aya datang bupati sambut ku urang zambun ujilat ukubatu wah Bapak Bupati dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa sial cak bupati teh tenang dulu ini mah bahasa dari Allah ini bahasa dari Allah bukan dari saya hanya menyambung lidah balik aing cak jana keke heula ih sok balik masuk perwitan ih sok mah perawan deketan ke orang bupati coba ajak Pak ya di kampung saya lagi ngebangun masjid ukurannya sekitar 40 ke 40 nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40% sekarang mau ngecor kalau Bapak berkenan untuk menyumbang nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak mah Bupatina dari uang saya nih deketan tak Bupati kos gitu deketan tak lamun cak Bupati nanti tunggu APBD dulu jauhan tak Bupati kos gitu jauhan tak mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid mana tinggal gitu baik mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid taklim gitu baik mun nyana bagus deketan mun nyana henteu jauhan lain cak sungut kula cak sungut Allah kula mah ngabedakeun doa lain di Tangerang mah Serang lain di Serang mah Pandeglang ieu mah sakadarnya bae jang moal ieu ngaji eta urang ngaranna eta keur carita bupati gubernur dan lain sebagainya ulah ti APBD ti dirina jasugih tah kuari pengusaha datang ka urang nyaritakeun nya batu bara punya saya batu bantar punya saya juga waduh geus pakaranya sih buka batu bantar Serang meureun kadinya kabeh nu nyana kabeh wah berarti pengusaha luar biasa saya beli alat beratnya langsung dari Jepang saya turunkan ke sana kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana wah luar biasa alhamdulillah yang ini yang di sana dikirim ke Australia yang di sana dikirim ke Amerika yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke mau tuh untuk ke itu VTU itu saya punya itu wah, alhamdulillahirabbil alamin sambut kurang zambun ujilat ukubat dosa nu moal kebal deui disiksa kan kadang-kadang lain deui cek jana teu ngeunaheun ieu kaheula tenang heula eta mah ucapan Allah jati tah kitu ka Kangjeng Nabi Musa lamun nu susah aya nu susah aya kiai susah aya ustad susah jeung kiai-kiai mah geus bae sambutna tah Musa cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut bahasana eta kos kitu tah bahasana marhaban bi syi'aris sholihin sono urang ngobrol hayu urang teh nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kararitu mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat sia aing cenah naon geus diomong kos kitu mun paeh bal kebel ieu kahisaban dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun yaqabun moal kebal mun bapa paeh kahisab kanjeun kumaha ge jalain cak kula jak nabi tama kula mangan nyaritakeun